cahaya panon poe nyorot di sela-sela daun. Nyieun bintik-bintik cahaya dina taneuh. Aya sakadang kuya ngaranna Kuro, keur leumpang lalaunan di sisi walungan dempo cahaya ngagurilap. Kuro, nah lempang teh laun pisan. Lamun kuring mah geus ngurilingan leuweung 3 kali di tadi. Kuring mah teu kudu buru-buru Gagak. Kuring resep ningali sakurilingna. Unggal lingkah teh boga harti. Heueuh matak bosen tingali atuh kuring. Wush. Kuring bisa ngapung ka mana wae, luhur, gancang, bebas. Kuro ngan ngegeleng bari seuri. Gagak tuluy ngapung jauh, sora jangjangna beuki leungit. Sababaraha poe ti harita, awan hideung ngagulung, angin gede ngoyak-ngoyak tatangkalan, hujan gede ngagedud kana dadaunan. Di tengah badai Gagak ngopong ngalawan angin. Anginna meuli gede pisan. Tegung silila, ush. Angin nyorang manehna nepi karagrag ka taneuh. Jangjangna nyeri teu bisa dipake ngapung. Kuro nu keur ngaliwat nempok kaayaan eta. Gagak kunaon? Jangjang nyeri teu bisa ngapung, imah kuring jauh. Kuro teu mikir lila. Naik atuh kana tonggung kuring. Kuring rek nganturkeun ka imah. Lalaunan Kuro lempang nembus hujan nu sakitu badagna. Leutak tempel dina suku, cai ngecelak kana cangkangna. Tapi manehna tetep maju. Sapanjang jalan Gagak cicing bari ngarasa kumaha teguhna lengkah Kuro. Tungtungna nepi ka imah Gagak anu hadeup. Kuro hatur nuhun, kuring sok mikir gancang teh pangalusna, tapi ayeuna nyaho kasabaran jeung kahadean siga anjeun leuwih mahal hargana. Unggal makhluk boga kaunggulan Gagak. Nu penting mah urang make nepikeun silih tulungan. Pesan moral anu tiasa dicandak tina dongeng ieu nyaeta kasabaran jeung kahadean minang jadi kakuatan panggedena leuwih ti gancang atawa kuat. Ulah nganggap enteng jalma nu leumpang ngalaunan, bisa jadi maranehna nu bakal nulungan waktu urang keur butuh.